Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ratmi Pujastuti ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade maparkeun mamen ciri khas Sunda nyaeta ubi cilembu anu bade direview ku Pun Biang. Sateuacan kana review di dieu abdi bade ngajelaskeun ti mana asal usulna eta Huy Cilembu. Huy Cilembu asalna ti desa anu ayana di Jawa Barat nyaeta Sumedang. Huy ieu populerna taun 1880. Huy oge ngagaduhan manfaat kanggo kasehatan nyaeta kanggo produksi sel darah merah sareng sel darah putih. Nah, langsung bae di dieu tos aya Pun Biang anu bade ngareview kumaha perkaos rasana. Tos bade mama. Enak, gurih, manis, pulen. Nah, sakitu bae review Huy Cilembu anu direview ku Pun Biang sareng anu dipaparkeun ku Sim Abdi. Hapuntenna bilih aya kalepatana sakitu ti pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.